A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para bapak, para ibu anu kusim-kuring dipihormat, dina taklim nu singkat ieu atanapi sok disebut zaman kiwari mah kultum, kuliah 7 menit. Padahal mah kadang-kadang aya anu leuwih, kadang-kadang aya anu kurang tina 7 menit teh. Eta mah babasaan pikeun urang. Teu jadina naon lah sebatanana. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngambil tema nyaeta istiqomah. Ayat 3 kalimah anu paten dina hate jalma-jalma soleh, bahkan kadituna arifin, jalma-jalma anu geus ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala, anu lamun leungit salah sahijina anu tilu maka teu sah disebut jalma soleh atanapi arifin, para wali-wali Allah. Naon atuh anu tilu teh? Nyaeta kahiji istiqomah, kadua ma'rifat, katilu mutmainah. Ieu urusan ayeuna masalah istiqomah ieu aya urutanana. Ieu urutan anu tilu teh pikeun jalma anu taroqi atanapi jalma anu naik, kalayan naikna eta teh diusahakeun. Nyaeta jalma anu ngusahkeun diri pikeun ningkatkeun iman jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala supaya diri meunang kamarifatan. Ieu disebut ayeuna taroqi. Jadi ngusahakeun diri ku jalan zikir, ku jalan tahlil, tahmid, atanapi pasunatan, salat sunat jeung sajabana. Tapi lamun pikeun anu tanajul nyaeta jalma anu langsung dipasihan kamarifatan ku Allah bari dirina henteu narekahan ku eta amal, rekan heula, terutama nyaeta jalma-jalma anu marifat ka Allah. Maka ieu urutan teh ayeuna teu berlaku pikeun jalma anu taroqi. Maka pikeun urang sadayana kusabab urang teu dibere atanapi mungkin can dibere ayeuna ka tanajul, maka kudu ngusahakeun heula ieu anu tilu pikeun supaya urang diri marifat ka Allah. Sabab marifat ka Allah nyaeta hukumna wajib, sabab urang usahakeun diri. Adapun kasorang jeung henteu urang marifat ka Allah teu jadi doraka, da eta mah anugerah ti Allah. Kumaha ngusahakeunana? Kahiji urang kudu istiqomah. Naon atuh ari nu disebut istiqomah teh? Nyaeta cepat lempeng dina bener tur teu anggar. Cepat lempeng dina bener tur teu anggar. Lain anggar dina polahna tapi anggar dina benerna. Sabab bener mah henteu anggar dan ningali kana muqtadol hal cek basa santrina, atanapi ningali kana muqtadol makom, situasi jeung kondisi bahasa karena mah. Oge ningali dina takdir anu keur karandapan. Dan setiap takdir anu karandapan ku urang sadayana pasti mawa sirot, atanapi jalan pikeun dempang urang. Rek ayeuna sirot, ayeuna takdir anu amis atanapi nu pait, eta teh mawa jalan sirot, jalan pikeun pileumpangan pikeun urang bisa bae keur jalan muqarabah ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh lamun diri hayang istiqomah, maka setiap gerak langkah urang kudu diukur ku siratal mustaqim. Nyata jalan anu bener alias tugas jeung parentah Allah. Jadi jalma lamun ti kosewan kana salah geuwat tobat, bari buru-buru balik deui kana bener. Naon sababna? Da kangaranan manusia mah aya bae tibana kana salah. Ya, sesuai sareng keterangan al insanu mahalul khata wa nisyan. Ari manusia mah tempat salah jeung bohong. Jadi anu disebut wali nyaeta wali teh man tawalas taatuhu, anu terus-terusan taat. Dalam arti ngamayangkeun taat teh lain anu tara maksiat jeung tara salah, tapi anu buru-buru tobat nalika diri nincak tina salah. Jadi anu penting lain ulah salah, tapi
narekahan sangkan diri salawasna cicing dina bener. Nah Quran disebutkan surat Asy-Syura ayat 15, wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Jeung kudu istiqomah anjeun sakumaha anu diparentah sarta ulah nuturkeun kana hawa nafsu maraneh. Ieu ayatna. Jadi urang anu penting nama istiqomah. Tak kala nincak dina salah urang geuwat-geuwat tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Ari ngalakonan istiqomah teh gampang-gampang susah. Gampangna pira oge ngalakonan parentah jeung nyingkahan maksiat anu dicegah. Malah saur Allah Subhanahu wa taala ge nyaurkeun kami moal nyieun kaesian dina agama. Ngan kulantaran aya setan jeung nafsu anu ngaganggu. Nah, istiqomah jadi berat jeung hese karasana. Buktina teu saeutik anu cicing digireun masjid tapi langka nincak masjid. Teu saeutik imahna anu deukeut kana pangajian tapi hirupna hare-hare teu minglu pangajian. Malahan mah kalakuana patojaiyah jeung aturan agama. Ieu Allah teu mereka hasean ka eta jalma dina soal ibadah ngan anu jadi berat jeung hese teh nalika ayeuna setan jeung nafsu ngagoda ka diri urang. Ya nu kahiji urang kudu istiqomah ngusahakeun diri urang sangkan jadi makhluk arifin marifat ka Allah. Kadua nu disebut makrifat. Sabada diri urang istiqomah datang makrifat. Kumaha makrifat teh? Caang hate ka Allah. Muraqabah rasa diri deket paduduaan jeung Allah. Diri asa ditetep jeung ditingali sarta didangu salawasna ku Allah. Atuh teu aya waktu pikeun eta jelema teh maksiat jeung doraka ka Allah. Dina ayana ge isin sabab rasa ditinggal ku Allah. Ari usaha pikeun narekahan sangkan diri nincak dina makrifat eta penting keur urang sadaya. Da anu matak istiqomah oge jalma anu taroki mah hayang dibere kamarifatan ku Allah. Tapi ulah totojeran hayang marifat, ulah keukeuh urang hayang marifat pikeun ka stres hayang marifat. Salah. Naon sababna? Sabab marifat lain menang kasab henteu bisa diusahakeun. Tapi usaha jeung pamasihanana eta ti Allah langsung. Jadi urang ngusahakeun mah kudu tuh dikasab ayeuna nepikeun ka anu teu bisa eta mah ayeuna langsung dibere ku Allah. Atuh dipasihan marifat nuhun henteu oge teu jadi nanaon. Da ku henteu marifat henteu matak jadi dosa. Anu penting mah asal diri istiqomah. Ngan lamun teu istiqomah eta jalma hukumna doraka. Naon sababna? Ari jalma anu geus bisa marifat ka Allah bakal menang predikat waliullah. Sanajan urang lain wali Allah, lain jalma-jalma soleh, manteu solihin-solihin acan, tapi henteu aya salahna, malahan alus lamun urang nincak kana jalan wali Allah. Susugan wanan we dipasihan marifat ku mantena. Eta tah kahiji urang ayeuna kudu istiqomah, kadua marifat ka Allah. Ya syarat pikeun jadi arifin. Kahiji syarat jadi arifin teh nyaeta istiqomah, kadua marifat. Katilu anu disebut nyaeta mutmainah. Naon aturan mutmainah teh? Ari cirina jalma marifat nyaeta bakal menang mutmainah. Artina tentram, hatena tenang, anteng henteu tagiwur, henteu putus asa jeung henteu ngarasula. Lamun menang balai jeung musibah ti Allah, manehna bakal sabar. Tapi nepikeun ka eta jalma narima kana eta musibah bari kaajaan sabar jeung tawakal sarta henteu pegat tina istiqomah. Nya kitu deui mun menang nikmat jeung nugraha eta henteu matak poho ka Allah, teu matak jadi ujub jeung takabur ka Allah. Malah eta nikmat disyukuran jeung ditarima tur dijalankeun sakumaha mistina. Tegasna eta hirupna jalma teh estu bagja eling lara eling. Eta bahasa aya nyebutkeun kitu. Henteu ungut kaliduan, henteu gedag kaanginan, henteu leeh ku kapanasan jeung henteu luntur ku kahujanan.
hirupna tetap anteng muraqabah istiqomah ka Allah Subhanahu wa taala. Malahan dina ayat takdir hade jeung goreng nage tetap manehna tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lamun jalma hatena geus bisa mutmainah maka dijamin ku Allah bakal jadi abdina anu dipikaridho ku Allah sarta bakal asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Dina Al-Qur'an nyebatkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu mutmainnah anu tentram anu istiqomah, irji'i geula balik aranjeun ila rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan anu dipikaridho mardiyatan anu dipikaridho anu dipikaridho mangga padkhuli fi ibadi geura rasup aranjeun ka golongan hamba kaula wadkhuli jannati jeung kudu arasup anjeun kana surgana kaula. Ieu Quran surat Al-Fajr ayat 27 nepikeun ka ayat 30. Ieu kalimah anu paten anu aya dina diri arifin atanapi para wali atanapi anu marifat ka Allah. Malepas dina tilu kalimah ieu nyaeta istiqomah, ma'rifat, jeung mutmainnah. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasian kakuatan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngudag ieu tilu anu jadi syarat pikeun jadi arifin atanapi anu terlepas-lepas ayana di diri arifin. Mudah-mudahan urang pasien kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.